Hai Ucu, ya dah. Kurang ya, kurang ngalayan kami sudah main. Lagi di sore hari Ucu. Ya Ucu, Kasusah ditambah rumah tangga teh payah salaki tengarti pandi mah temagi ngupahan sorangan batet papasean durian oleh-oleh lega himpun anu sudah mangkal. Kamu wadi, kamu pun adi wadi. Tambah kilo cepat kali. Minumnya. Kayak usul kak. Sama hoyong lucu, gaik-gaik ya. Guys tuh tinggal di lalangan di sini guys. Kayak dengan ibu baliknya kamu. Hai dah lucu. Ya, kas oleh-oleh. Kantun besar tahun kan. gara-gara talak tilu tak ieu iha lalaki zaman kiwari loba janji henteu bukti awewe teu cukup hiji loba nangan ngumbar janji tah ayeuna karasana gara-gara talak tilu mana tong loba dipaju tungtung nangusap hariku mere janji sanyana goreng ukur eta ngapipita abang kena eta kanu hina janji henteu akan jeung buktina hanjakal gara-gara talak tilu hanjakal gara-gara talak tilu hanjakal gara-gara talak tilu hanjakal abi mah ukur ngalagu ucu dirage ngalagu nyeri hate teh ucu nyeri iha ucu wilujeng ngengklak ucu iha lalaki zaman kiwari loba janji henteu bukti awewe teu cukup hiji loba nangan umbar janji tah ayeuna karasana gara-gara talak tilu mana tong loba dipaju tungtung nangusap hariku mere janji sanyana goreng ukur eta ngapipita abang kena Hai Ucu. Sekedap deui dongki kamu mina ieu ka Alfahar. Bade ka Cula Mega bade ngalayan Rai Mimi Haji Lilis sedamang ayeuna teh ngamakeun Ucu di perjalanan Ucu. Kedap teh nya Ucunya. Dah. Aduh, alhamdulillah kan. Parantos dugi Ucu.
ieu pernah teh ieu Kang namina naon eta Cula Mega. Tah kaleresan ieu ka di jalanan Kang. Siap rem Pak Aa. Rem Pak Aa. Aduh. Kang. Tak ieu Kang ieu tos dugi tabumina ieu. Rai mama teh Bu Haji Lilis, Bu Haji Mimi Rai. Damang nih. Kemana? Damang Mimi. Iya, gini kan. Mimi dadah. Ya Allah, Mimi. Sabarnya. Sakit alhamdulillah Mimi masih ditangkayungan. Sing seur istirahat, tong seur emutan. Gitu. Pokoknya mah tenang, dak sakitu balalager eta putra mi barela, ayah barela. Nya. Ada na tegara raduh. Barang deui. Mimi mah di kumpulan terus ku putra ge. Getian deh silingan. Heeh. Silingan. Abang. Abang malam gadang. Terus kayak pagi-pagi ya, sedang kamu pacik. Istri sarariang, ayah bagian malam gitu. Di jam 4, Mei ke jam 5. Subuh. Alhamdulillah ya nama. Ain mami mah kari nyehatkeun. Kari ngajag-jagkeun. Keun ada ari ieu mami KGA ngagaluhan nu ieu tah gaya mami mah. Kemana-mana mah dipangkuek ku ayah sareng. Gaya cinta teh Tapi ke yang ke Banten saya ulin. Oh, hari dipangku ku ayah mobil ayah sadua-dua. Alhamdulillah banyak. Mah kita tanya ke Gusti Allah. Misalnya sebenarnya tah lambung sampai lolos. Asli. Tapi mah masih kena ieu. Wah, mesti ketayungan. Tanpa ingat ku Allah kedah panjang Yuswa. Kasihan kesehatan. Mama Uwi eta mah nya Mama Uwi teh tah ti Aisyah Pak. Jadi dua. Sari. Edita. Mama Uwi. Allah Akbar. Tak cerik, ya abi kejar deh. Bener. Udah orang salempangnya ningali syariatna gitu tapi alhamdulillah ini. Abi teh nyangakeun panglayat aya hapunten anu kasucun pada. Terus ngarepatkeun ka mama. Mudah-mudahan ini sing ras jag-jag. Tongser emutan terus ayah wayana sing sabarnya ya. Alhamdulillah mama aku sabar Nya sing jag-jag deui, sing biasa sehat deui. ya. Dan ningali kieu mah atuh abi mah teu salempang. Wah, enggak mutu. Kurang-kurang dia. Ini ngajak buat udah seru ngadekeng naon koti ayah kan. Alhamdulillah. Terus ngarepot deh, insya Allah mungkin sembuh, benar-benar sembuh 100% langsung meluncur mah. Mudah-mudahan. Kemah ini mah kantun raosna kaditu amang kadi amang kitu dinikmati lah. Tong seueur beban ini emutan. Tong seueur beban. Kedah diplongkeun we jiga mamah maaf. Kayak uli enjol we mamah tanggal bapikiran we. Da urang urang. Urang kieu na. Plong bebas. Hayong among ka Banten angkat ka Banten. Karege ku aya mobil sakitu dua arang. Tong seueur pikiran da anu mata kanan kiri teh. Sareng dokter kayak gitu, Sareng uli mah kada plong. Ini apa diwami. Tapi katingali na kumaha ieu. Ayo men geus ieu pulih deui lah tos bangun deui. Itu sepak teuing sakieu. terus bersih, nggak cuma bikin apa, jadi dia jadi cepatnya kata. Kesehatan. Cocok. Atuh nambah sadar mah pindah ke ruang inap. Ya, kalau dipasang Ya, telepon ke tukang gigi cerita ka dia pasang gigi langsung. pasang deui teh. Aca. Bade gitu. Sama kentos deui nya.
gampang gitu mami. Aduh, ngarep bae. Panginten Mimi sayang, sing sehat sekali deui, sing jagjag pihara-pihari deui Mimi nya aya ke kampura mi HP Mimi. Heuh sing ulah kepala sabar. Ulah kepala sabar ayah jeung barandaknya. Mama pun tiasa ngalayar kami na mama oge siga Mimi urusan kincu mi oge sarua. Nah pada berenang mama oge karek sahalah teh Mira berenang nyuang teh. Da egi masih bimbingeun si Neneng masih kitu. Can nyaroang lah mi sarua barudak. Nya mi hapunten abinya ya. Yuk ada ucu parantos ngalayar pun Adi. Ibu Haji Lilis nuju kapuragaan mudah-mudahan sing damang seterusna panjawabna sing diangkat. Amin. Alhamdulillah ya ge aya mujizat ya Allah. Amin ya Allah. Dipasihan deui kesehatan, dipasihan kadamangan, kajagjag waringkas percantan lah. Amin ya Allah. Nya nya. Hati-hati mamanya, bapaknya. Amin. Lu nggak repot be, kenapa ini ampun apanya? Ya. Nggak repot be. Hati-hati banyak di jalan banyak. Makasih ya Mama, Papa, semuanya udah nyetetin di sela kesibukan Mama, udah nengokin ini jauh-jauh. Semoga mamanya sehat terus, selalu banyak rezekinya. Pokoknya doa terbaik buat Mama. Terima kasih udah kasih. Pokoknya Mama yang terbaik. Jangan lupa subscribe ya. Amin. Dia kena titip miminya nya. Nya wayah. Ganti ya Mama ya, Papa ya. Iya, Ya udah ucu, ya ucu. Dah.